baru degol. Sok Pak Haji. Aing kan. Ayeuna lamun si Uli teu diuruskeun, rek usaha. Tah ayeuna urang nepungan si Ustad. Si Ustad. Oh, si Ustad. Si Ustad detik urang nepungan ayeuna. Urang badami kumaha carana supaya si Uli budakna aya bapana. Pira ku ayeuna lahir anakna, anak si Uli bapaan. Usahanya atunya Pak Haji. Lalakina. Justru eta matak aing bingung ieu teh. Ayeuna mah urang badami jeung si Ustad. Kumaha carana supaya eta lalaki anu ngakieuan si Uli beunang kapanggih. Urang badami jeung si Ustad ayeuna. Sok. Masuk. Terus teh. Sok. Haji. Kemana ya teh si Ustad? Ustad! Mana nya si Ustad ieu teh? Ustad! Aduh. Cik, tolong kan ditutup bisi kabelah tukang kabelah ditutup. Bisi nyumput si Ustadna. Yuk kan ditutup, belah ditutup, teh di belah ditutup. Pak Haji. Cek buru. Cok. Tan! Aya naon Pak Haji teh gogorowokan era ku batur tuh. Dasar si Ustad, situ make tajwid, situ boga akhlak, situ ralajar. Pak Ustad teh geuningan, Pak Haji. Ya, neangan ka mana sama neangan paukeun hayam sama. Yo, dengekeun Ustad. Aing si Ustad dasar si taralajar TV. Aing da. Ieu teh darurat, Ustad darurat teh. Cing atuh ari Pak Haji aya darurat teh naon atuh? Kareuwas teh aya naon atuh ieu teh? Aya gempa atau aya naon ieu teh? Si Ustad dasar Sultan leutik si kurang dalil. Dek, duk sok diuk. Di dieu teh aya naon atuh? Sok diuk di dieu. Teu sopan wae ka mana karep ari ngomong teh. Ieu teh aya masalah Ustad anu darurat teh. Hampura tuh udah emosi. Ari ka urang teh ada kula ari. Maaf. Tah kitu tah. Kata sok. Darah tinggi eta teh Pak Haji mah kitu tah. Diuk. Naon atuh? Meni riweuh aya naon teh? Tah dengekeun heula. Jadi tokoh agama, jadi tokoh masyarakat teh kudu peka atuh terhadap lingkungan. Heuh, dan naon atuh teu pararugu da keur nyalse ujug-ujug gogorowokan teu puguh. Ustad, ngalawan ka Pak Haji? Lain ngalawan atuh Pak Haji. Kan hariwang we di gogorowokan atuh. Dengekeun heula yeuh, dengekeun heula. Ayeuna teh di urang teh di lemur teh keur aya wiwirang gede. Ari kudu diomongkeun mah. Maruku mah. Wirang naon Pak Haji? Sok rareuwas ieu nguping gede. Apa sih Uli? Apa Pak Haji naon gitu? Si Uli si Jintan. Heeh. Keur kieu ayeuna teh Ustad. Maruku maha teh. Kayak kusaha eta Pak Haji? Justru eta. Ayeuna teh geus hamilna teh 5 bulan. Kumaha sok geus 5 bulan? Tilu, eta mah tilu atuh. Ieu Ustad tuh. Eta 2. Oh, nya atuh jeung eta mah. Jadi 5. Tah, Ustad dengekeun. Kan ieu teh Pak Haji teh geus bingung bakal bieu kepada mi jeung si Degul. Ieu kumaha carana sabab ieu lalakina eueuh. Heuh naon maksudna ka Pak Ustad mah lalakina eueuh atuh? Tuh, nya Ustad astagfirullahaladzim. Ya aing kieu mah jadi emosi urang Pak Haji. Lain kumaha dengekeun heula Ustad. Ustad teh kudu boga perasaan atuh hirup teh. Nya boga ieu perasaan mah atuh Pak Haji. Tuh. Kadenge Degul, kadenge. Boga perasaan cenah. Geus, ari kitu mah regreg. Alamun Ustad boga perasaan kitu berarti si Uli ku Ustad atuh kieu na teh. Naon ieu Pak Haji? Ujug jangka ka Pak Ustad naon teh maksudna? Ustad so alim, so ya. Ieu teh disaksiana teh aya saksi hidup tah. Siapa Bang Dukun? Teu meunang ayeuna. Geus, Ustad yakin ieu mah Gul. Si Ustad nepi ka boga perasaan ka si Uli teu ka aing mah. Nepi ka kitu na astagfirullah. Naon ieu maksudna? Naon mah ujug-ujugnya ka Pak Ustad. Geus eueuh, Degul. Ayeuna mah urang balik dengekeun heula. Cingkel Pak Haji. Cicing heula. Mung naon? Apa tadi oge boga perasaan saur Pak Ustad. Heuh nya lamun teu boga perasaan kumaha Pak Ustad? Ka dieu ngomongna. Yeuh ayeuna mah Pak Haji mah asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ngadenge Ustad boga perasaan ka si Uli. Astagfirullahaladzim. Ustad, ayeuna teh geus mulai ngagedean ieu na teh Rek kumaha teh Ustad? Teu sangka Pak Haji. Ya Allah. Hareudang ieu mah Pak Haji, hareudang ieu. Naon maksudna naon eta mah nya ka Pak Busaud naon? Pan tadi Pak Haji nanya. Cek Pak Haji ari Ustad teu boga perasaan. Cek Ustad kumaha? Nya boga atuh Pak Haji. Perasaan mah. Cek saha eta kan cek Ustad. Heuh, boga perasaan mah sok lamun teu boga perasaan atuh payah tuh lang Pak Haji. Maka jung dipengkolkeun kana pae. Ulah kitu Ustad. Ayeuna make Ustad, Pak Haji geus capek neangan lalakina. Geus ku Ustad.
Ustad we ayeuna mah. Naon maksudna mereka kudu ku Pak Ustad ieu teh? Ya, daripada Pak Haji ayeuna idar-idaran lieur neangan ka ditu ka dieu, mending Ustad anu geus boga Iya. perasaan. Hok, ya. Pak Haji, pokokna mah abi teu suka teu ridho dipitnah kieu. Abi teh sebagai tokoh agama di dieu teh Pak Haji. Loh. Abi teu narima dipitnah kieu ku Pak Haji. Nah, make jeung nyebut dipitnah, pan tadinya nyebut boga perasaan. Teu narima Pak Haji. Teu narima. Soalna mah ieu fitnah Pak Haji teh fitnah. Urang teh wauh teu naon ka si Yuli ujug-ujug nyangka ka Pak Ustad naon maksudna teh teh? Astagfirullahaladzim, eta nyebutkeun ari ayeuna tempo kieu Ustad mah nyebutkeun teu wawuh, teu narima. Dengan degul, tempokeun ku aing HP-na. Ya ya HP-na ya Pak Haji. Bisi Ustad Pak Haji nyebutkeun di jeunan. Sok Tinggal aing fotona. naon da? Tinggal di fotona. Apa eta ka si Yuli? Apa? Henteu Pak Haji. Hah? Henteu. Henteu apal? Nah, manjing Sumar Sengir. Henteu. Henteu Pak Haji. Oh, Ustad. Ayeuna mah kieu we Tad. Ustad mah tikal mikiran diri. Pak Haji ayeuna arek badami deui jeung tokoh masyarakat nu sejen. Yen lalakina ayeuna mah geus aya. Nyata Ustad. Ya deul HP-na. Ya, Geus. siap, Pak Haji. Ayeuna mah. Geus Pak Haji mah geus ayeuna geus hoream nguruskeun masalah nu karieu. Lain imah urang, lain imah Pak Haji sama. Santai. Si ada gul sok terang ngabejaan wae. Ampura Pak Haji ayeuna balik atuh. Sok pikiran eta mah ku Ustad. Ye, dengekeun heula ye. Naon? Ulah luman lamun kitu. Rek moal eta teh. Si Uli teh kumaha si Uli? Dengekeun heula ye. Lamun ku Ustad moal, si Uli teh geulis atuh. Geus ku aing nih kawin. Nah gitu. Kuy jadi. Cek. Anu can make jeung urang. Itu tapi rahasia ya mah. Rahasia naon? Kalian itu. Geus cek aing mah ayeuna mah. Mending kene ku Pak Haji we si Uli mah. Daripada barantakan rumah tangga. Barantakan rumah tangga Ustad. Cek ka mana atuh Ustad? Cek nek ka mana? Embung bisa direbut. Saha? Yuli. Kieu itu mah senal aing make jeung tinggalin teh. Wah, kumaha kayak gitu. Sok. Ayeuna Ustad ka ditu. Teang si Uli. Nah. Kop, ridho lillahi ta'ala Pak Haji. Yo, aing kawin pamajikan maneh. Aing mau jadi kieu Pak Haji. Ya, aing. Degul, pom alik. Aduh, pom.